nyanggakeun sembah pangabaktos kaunyuk Bapak miwah emak sembah abdi aya dina dampal sampean Bapak. Heeh, ditarima ku dewek. Majan ti mau ge sarua aja. Nuhun atuh pami kitu mah Pak. Kalih perkawis hapunten tina samudaya kalepatan ageung sareng alitna ieu jeje. Sia teh jeje teh naon teh? Kos teu apal wae. Lain aja teh geuleuh, jiji itu eta mah. Jelema kasep juga abdi ngan beda damat abdi mah teu make godek. Nya. Oh, si lain ngaidolakeun tah eta. Terus kumaha? Nya kadua perkawis gitu Pak. Naon? Nya hapunten tina naon rupiah kalepatan abdi. Tina samudaya kalepatan ageung sareng alitna di luhur sausap rambut ti handap saibas dampal ngarumasakeun bilih dina bahasa tina paripolah bilih culangu utami nama bilih nuet kana hate ngagebrak kana manah mugia Bapak miwah emat tiasa ngahapunten Pak. Ditarima nya urang pada-pada sanajan ti mage cuta aya bayahna. Nuhun Pak. Aya naon ieu teh? Tansah diajeng-ajeng Bapak miwah emak anu kiwari sadaya palaputra parantos rawu la kahareup si laing reng kahareup kabejang wios cekap di dieu babe nyanggakeun sembah pangabaktos miwah Bapak miwah emak. Ditarima jang kalayan aya pikeun naon ieu teh aya hal we anu dipadungdengkeun ku dewe poknya atuh boa rek buka waris panginten Bapa teh nya sok atuh ti ayeuna ameh walatra nya reng kahareup maneh angkeus we di dieu euy mah ngadengekeun beh yang abdi hareng beh alias algando nyangkakeun sembah pangabaktos kaunyuk babeku yang unyu-unyu babeku yang seperti kungfu panda muga katampi kawuwuh kaunjuk emak yang cantik moleh muga katampi mah dewek ditarima aja ditarima gareng oke apunten pilih hareng langka ulin ka ieu imah maklum hareng teh ayeuna teh keur nguriling ka itu ka dieu sareng Bapak Dewan Wahyu sareng Kang Rapi Ahmad tim ses kitu we margi abdi teh ningali Kang Rapi Ahmad teh jiga ngeunteung we teu dipikeun sasieur jigana teh nya itu mah Rapi Ahmad teh sia mah Rapiah buku daeng rambutan goblok sia teh tong diheureuyan sia teh mah gariha ngomongna pancing ngulit bawang mah jeung tara-tara si gareng mah jeung ngilu di tansah diajeng-ajeng Bapak teh aya pikeun saeun naon ieu teh Pak tah aya pikeun saeun naon Bapak teh kieu nya saperkara dewek ngahaturkeun repunuhun laksa ketika bingahan si lain kabeh geus nyaosan kana pangangkir dewek dina poe ayeuna lain dewek teu nyaho kana rupaha pagawean si lain aktivitas sapopoe nu ka kebon nu ka kota jeung sajabana mah timbalan ngan dina lebah dieu kawangku ku kawajiban salaku kolot yen kolot kanu jadi anak teh ngawajiban teh mimiti gubrag ka alam dunya nepi ka nyakolakeun tug cacapna teh nepi ka ngawinkeun leres hartina tanggung jawab dewek lahir nepi ka batin ti dunya nepi ka akhirat getih satetes ambakan sadami nyawa jeung ragana hartina teh kudu nyaeta ka kontrol ku dewek leres mun teu kitu dewek meureun hianat kana amanah kan tenan
minangka sasireun sabeunjeureun bahan katampi bari jeung ieu teh urang pada saling elingan ya sabab hakna manusia jeung kewajiban manusia teh saling elingan cirina manusia daek dipapatahan jeung daek mapatahan mun teu kitu rametu disebutna nya ngageui ka hate-hate si lain ngagentra kana nyawa si lain raga si lain sabab hirup urang kumelenang di alam dunya teh muarek saneng-eneng hirup teh cu hartina muarek megar cara orai laras hiji mangsa bakal pinanggih jeung poe akhir anu ngandung harti poe pamungkas raga ditinggalkeun ku nyawa maot pingaraneunana sabab endingna manusia teh mati nalika engke jaga mati urang bakal dipadu harapkeun antara sawarga jeung neraka panyiksa jeung pangbipta leres hakikatna urang teh urang akhirat bohong ngaku urang Sukatani bohong urang ngaku urang Ngamprah bohong urang ngaku urang Cimanggu urang Cilame urang Bojongkoneng urang Gado Bangkong urang Pasir Halang urang Mekarsari urang Pasir Langu Pasir Eme Ngamprah Lande nah apa daerah dia heuda maca di handapnya suka ada penanyaan Bapak nya hakikatna urang teh urang akhirat penghuni akhirat buktina tingali ku si lain dina jelema aya anu maot geuning eueun nu balik deui ka alam dunya meureun mana kitu oge geus pumetah di lemburna lembur anu matuh banjar karang pamidangan anu sanyata leres tah hari itu gambaran teh kumaha urang di dunya sabab ratu moal ngahukum pamarentah moal nyiksa angin laku lampah anu bakal jadi hakimna diri melak hade buah hade melak goreng buah dada buah goreng otak kana susu wae teh si goblok teh nya tong make goblok katureng ngewa da blekung sia tama aing we dengekeun ngaregepkeun nya hartina teh pamilih aya di urang ya leres Pak tah nu matak teh oge ulah kalalanjuan teuing hirup teh ulah kakonengan teuing urusan dunya sabab teh tik jelema labuh kulaku ti gubrak ku akhlakna kulantaran condong teuing urusan dunya leres timalang yakin eueuh deui lintang tinyieun karya anu hade anu baris mangpaat pikeun dirina be dituna pikeun nusa bangsa jeung nagara sabab urang teh kawangku aya kawajiban urang salaku warga nagara leres nu matak di dieu dituntut sadar bernagara sadar bermasyarakat sadar beragama dupi sadar bernagara yen cing inget ieu nagara teh nu urang hak urang wajib dimulai ku urang da hasilna ge keur urang-urang kene sadar bernagara sing inget si lain teh sadar bermasyarakat sing inget paheuyeuh-heuyeuh leungeun paatay-atay tangan terek jeung saha deui da iwati bapada urang nya sadar beragama sing inget hirup teh bakal mati hartina teh cing balan siger tengah kantenan Pak tuh tingali karuhun para pejuang geus rehkeun jasa anu mere mangpaat ka jelema area nepi ka mangpaatna karasa ku sakeselerna nyata ku seueusiwina anak incungna leres eta teh karya anu baris jadi amal anu hade natrat dina sajarah para pejuang anu nyokot hak kamerdekaan dina leungeun jajahan dibelaan guyang getih paeh poso malah teu saeutik balik ka pilemburan tinggal ngaran
ninggalkeun anak pamajikan teu saeutik pamajikan jadi randa teu saeutik anak anu jadi yatim tapi buah dina perjuangan teh ngawujudna kemerdekaan tak ayeuna urang salaku seueuh-siwina kali nuluykeun perjuanganana sebab berjuang dina alam merdeka kieu lain manggul bedil tapi nyieun karya anu hade anu baris manfaat seperti na urang di kampung nganyieun nyaeta keamanan ngaliwatan ngaronda nah eta ge berjuang nah manfaatna gede pisan ku ayeuna ronda meureun urang teh jaga lembur teh minimal nyata ngaleutikeun ruang lingkup kejahatan anu rek ngabangsat itu ieu meureun bakal katohyan ku ayeuna ronda tah nu matak ronda teh ulah main gapleh wae acara aing mah saprak bobong wae balak genep ing teu main gaplehna teh nya eta teh fungsina teh gede pisan loba jang manfaatna eta sajabat memperkecil ruang lingkup kejahatan atuh urang bisi aya taki-taki tetangga urang anu keur kakandungan gede butuh perhatian yang butuh bantuan urang bisa cepat tanggap nya bisi aya anu kaduruk itu ieu sajabat najan urang pangkat RT acan tapi ngayakeun keamanan minimal di imah biraku nulakan panto jeung nutupan jendela rek ditawai polisi gitu sileung teh nya tuh hartina teh kewajiban sabanda sarica leres tah di dieu atuh silaing sing sadar geunaan eta ulah cinuk-nuk wae setemen selot nah da nggus-gusan geus beak rungkad wae ayeuna mah nya karasa ku abdi panggeuing bapa harita naon paingan bapa nepi ka curak carek abi main selot segala kitu cek bapa teh di sistem geuning selot teh boro mah abdi teh bumeh menang harita teh ngadepo 100.000 menang 500.000 isuk pake todat kluyan menang efek teh hunus we terus hitung-hitung nepi ka jutaan beakna tuh geuning karasa kuseuing karaos jeung boga wae duitna teh heuh teh manggi ceng-celengan wae dina lomari nu aing teh nu manehnya hibahkeun we itu lain masalah hibahkeun untung aing manehna di bank maka panggih ku batur oge nya kitu cang leres pak leres tah eta urang saling elingan ngeunaan eta nya kadua ti eta ngeunaan pribadi anu memang ngahaja dewek teh kasih lain kabeh sangkan bisa riung mungkulung sabab anu aya patula patalina jeung dewek kitu naon mah kaula nun kahareupna kapayun teh ka mana kahareupeun bapak rek ngobrol mereka saksi ku barudak cing atuh mah pale padu hareupan rupina nya kalai pateuteup tade bisi nyip di dia kayak ngerah nya kamari nepi ka ayeuna uleung jentul wae loba ngahuleung bari jeung lamun melongka mah teh melong kosong bapak saheula anan hampura bapak nya tenan naon da bi aya pangbalu kolbu kaula nun da geuning katawi salira oge tuang oge dugi ka ancin cuman cemen biasana saleter oge kirang kene ayeuna mah saleter teh kalaka nyesa nya bapak aing saleter baya aku sorangan Gusti nu agung gitu-gitu ting mah entok ge bapak aing aman anak meta sesa oge da ledis we nya tah memang aing inget kana saur empuh kecap pujangga bapak teh gunung tanpa tutugan sagara tanpa ketepi
Sudagar teu wareg dunya unggah poe neangan usaha anu leuwih mucekil tibatan anu diusahakeun sapopoena. Pandita teu wareg ilmu unggah poe neangan ilmu mukaan kitab ciri-ciri masih keneh kurang ku ilmuna. Hartina meureun sapanjang hirup teh pasti kawengku urusan dunya najan ulah dudunya oge da tetep we gara-gara makhluk mah aya wae. Sabab aya kahayang aya kamung datangna teh tina nafsu. Leres tah. Anu sakitu lilana mak dicangcang ku bapa. Dipihukum. Karasa belana. Karasa nyaahna. Malahan mah baru oge eueuh menyebutkeun indung tereka mah salilana teh asa indung kandung da geuning sarupaha pangabutuhna dicumponan kuman bapa nganuhunkeun dina babinya nya tapi dalah kitu oge bapa teh maksud tujuan anu tantu yen bapa teh aya kahayang palain naon cing mah buah palai motor listrik bapak meureun nya teuing lamun jejer mah bisa jadi nya da sok museup ka saguling kieu mah nuhun di kugu henteu sabodo teu pira bapak teh kabita ku bahasa agama naon malah ieu teh anu aya patula patalina jeung ibadah kahayang teh nya bapa merek toplak we beureum hideungna rek nyanggakeun ka emak saprina nya narima empek henteu nya kumaha emak we naon teh Malaysia jiga nu serius kieu teuing teuing mun nyalon dewan gitu Dema meunang ka Dewan Wahyu mah itu. Sakitu Dewan Wahyunya ganteng ongko, karismatik, gagah ongko. 3 periode ongko dipercaya ku masyarakatna. Ambur bacot murah congcot najan gariha bahasana tapi bageur jeung someahna luar biasa. Nya aya meureun. Nya miuni manggu nu kitu teh di luar hideung di jerona suci bodas ngolo maneh mah aslina si teh nya kitu oge mun nyawer ngolo teh janten kumaha tah bapak teh keur kasmaran maksudna bapak keur kaedanan ku hiji awewe tobat jadi kumaha teh tah wayahna widian bapak hayang nyandung mah Gusti nu agung anjir Gusti naon eta kadengek wae mah bapak cara ngomong hayang nyandung babe kita nya kudu kalanan ku kupingan teh salira palai nyandung nya tobat sasajinga luas sakitu mah aduh nasib diri bagja awak nepi ka kieu-kieuna Gusti meuni asa dibentar gelap tengah poe rengerengan kaula nun nguping eta kasauran Kakang Semar buah kageuleuh ka kaula buah kirang cinta ka kaula teu buah kaula kirang servisna lain tapi naon atuh aya mah melas we kayak bapak pak itu ngomong teh kemana ke arah bapak teh ngalantur kejang si lain bagianana wah ain mengaruhan jika nama dalang hari mengaruhan naon itu naon make jeung sasauran kitu sagala kau teh meuni asa teungeunah kana hate teungeunah nya rek diijinan moal nya saha awewena nu kersa dicandung aya garwa nabi kersa dicandung
loba anu dicanung di kamarinaan teuing wani-wani teuing yeuh mah tibatan bapak sesurumputan di satu kangen emak nyandung mending bruk brakir datengeunah kana hate ngabohong teh naon sababna sabab lamun balik ka dieu geus teh mah bapak tinu ngora dengeunah kagok bahasa istuning ieu mah dasarna ti bapa kahayang jeung ieu teh kawang kuku ibadah cobi galih kumaha ka emak gagawe buburuh ka tetangga meureun ke di menu menceran bapa teh meureun nu ngora wah goblok ge ngomong ieu ragap hate pisan Gusti kadek anjing jelema kitu mah ku aing gobloknya ge bapa kandung sok dipikir kumaha bari jeung emut kumaha dina katerangan awewe nu nita nyandung ka salakina ganjaranana sawarga Firdaus nya lamun awewe nu tanya nyandung deui mah kapala salira tah lamun bapma ngijinan sajajar jeung bapma teh nitah ka bapa aduh Gusti nu agung nepi ka kieu-kieuna ngomong teh ka mana karep abong ke Nabi tadi buat kula tatuang jang meni abong sarwana jeung bapa maneh cicingeun wae mah tong didenge mah ieu bapa keur mabok jigana ieu nya jigana mah keur mabok kucubung kamari peuting meureun heeh mutek-mutek tai kuda kamari peuting oge dengan suung jigana nanaonan kaula momot ridona ge ridona terido jadi kumaha kaula tu Kakang Semar piraku make jeung nyandung sagala kurang kumaha kaula palain naon teh burung dicumponan ku kaula bongan kaula teh panican ku salira teh dikeresakeun cik ngimut kana lebadinya kaula teh ninggalkeun pilemburan di nagara kaula kurang kumaha kaula teh diwowoy ku harta banda uning aku salira yen kaula teh anak raja dina mangsa baheula seueur nu ngalamar ka kaula raja-raja mika palai ka kaula tapi ku kaula nepi ka teu ditarima sumping salira ditarima tapi kakak kieu kaula ridho cicing dina pasirna kamiskinan ayana dina sagarana kasangsaraan dicana ku salira sare oge dina kasur jarami tapi nah geuning kakak kieu tarimana hor nah sia make jeung ngabanding-banding jeung harta hitungan sia mah kitu mah lamun kitu mah sia teh beungeut jeung hareup ati mungkin aya beungeut jeung hareup ka aing tapi hate ka dunya sia lain masalah kitu cicing sia digo kumaha apa kana cicing sia we tong marah-marah podaran anjing jelema ku aing goblok sia astagfirullah pak teu make urat pak naon sih teh rek ngadugeulis jeung aing ongkos si laing dina mangsa dihukum ku aing muare ka bahas-bahas dunya tapi ayeuna naon itu maksudna kitu musik-musik ulama ningaudangkeun macan karsare sia nya sanes kitu kalau mau perbandingan sia apa make bapak toy cicing bapak teh era ku tetangga kabina-bina teuing sia aing mah kadar kahayang bari jeung dewek teh langsung ngomong ka si laing langsung dihareupeun si laing henteu aing teh ka tukang si laing tukang geblak-blakan teh si tukang dewek ngomong teh bari ka saksi ku barudak mana dia ngomong kitu nyada tengeuna nah kitu ngomong mah tengeuna tong make jeung banding-banding jeung harta sia lamun mudak kena harta jeung dewek si lain goblok sanagara aing mah sawarga malik lokanu aing ya beungeut teuing lamun heueuh mah sawarga malik lokanu manehna piraku cenal oge sisilangan koneng sabelah beureum sabelah
omon-omon unggul gitu mah nya aduh Gusti nu agung nepi ka kieu Gusti bijinan moal nya moal ai bohong sia teh berarti awewe satia teh bohong sia teh awewe sajati teh nya lain kitu prak-prakanana cobi gambarkeun ku salira ayeuna disebutna naon lamun teh masalaki boga pamajikan dua poligami coba gambarkeun lamun teh mah kaula ka salira mentawi di boga salakian deui poliandri diterima mah ku Kakang Semar mah cek agama teu meunang poliandri mah ieu mah ulah ngadekeun agama ieu mah lamun misalkeun kaula boga salaki dua mun tang namalang sia oh ieu eta bapak ya poligami itu diwenangkeun teh poliandri teu meunang poligami jeung poliklinik meunang kamana karep ngomong teh kumaha teh geuning sasajingga kabina-bina teuing Gusti nu agung digugum mah aduh ampun teuing nasib aing nepi ka kieu tong make jeung ngarasula daek moal dewek geus teu kuat ieu dewek rek init rek ngalamar eta awewe astagfirullahaladzim Gusti ngomong atuh sebagai lajeng panggedena teh heuh nya teh camiru kesempatan aingna cek aing mah teu make omong-omong sagala urang nyelingkar ka tukang bedog sakal hiji ewang urang asa beunang ku hukum moal ada hukum masa ieu mah di luar masukna disiksa masa ampun si eta main kekerasan di rumah teh Gusti nu agung nuhun digugu henteu rek kumaha sok rek meta serah tobat Gusti alin praku kaula geruh boga pikiran nyerah diserahkeun ku salira berarti kalau teh awe teh bener berarti kumaha tuh Gusti nu agung permios we kaula mah kumaha salira bae si eta tingali para wariwih manangis demikir si kurang ajar teh lain temikir bapak nu temikir mah kasih paham ya bere pengertian gitu naon sih teh seperti Nabi ngomong naon sih teh cicing yo galete ge waktu power naon naon anjang sete ya naonan anjing tong leuwih teuing sete kalakuan teh kawas ABG hirup teh ya lamun bebengetan maneh jiga AJJ pantas kitu oge nu kasep kitu kitu naes ya Agung Asep lipat maneh mana karep jang tong kitu sia ka doraka diakan ku aing najan bari jeung itu indung tere aing tapi nyana geuna karasa ku aing tapi sia kabina-bina teh sia dipahan ku aing leuleus anjing aduh alahnya sok sia aduh papi maaf papi nah atuh semakin jeung ngancam nyawa dewek aduh papi maaf deh moal make jeung sakali teh sia moal be ampun aduh be ampun be leuleus be kakanjut-kanjut leuleus nya sia tambah bibirna teh alah sageus seling licik main magic main lemes nah siapa cangkeng ante cangkeng mangga tuh mangga dia gede power aingnya ya kita unggul bapak aing teh power teh
Pak. Otak dingin, Pak, otak dingin. Otak dingin Mas ya? Cing, kemana silih kumaha? Kemana silih kumaha? Bisa abi ngomong, sok. Tapi minta bebas. Bebas kumaha silih? Punten Pak ya. Abdi selaku anak panggedena meureun dipenta dewasana ku barudak teh. Tah, dina rasan ieu bisi kawangku ku sifat anak jeung bapa bisi aya gari hal bahasa. Hoyong dicuparkeun we dina dosa perdosaanana. Kumaha engke? Ulah kumaha engke. Kudah engke kumaha? Margi naon? Margi cek agama oge nyarek. Mending kene jempe tibatan loba omong pipaseaeun. Pan muda kana demokratisna urang ka urang lobaan ieu. Hoyong bebas we abdi mengemukakan pendapat. Sok ngantong make kekerasan, siap. Dil-dilan heula. Sok siap, cup. Tanya, lah, rek maneh, sampai ku awak dilan. Rek, ampun ah. Sok mangga nyanggakeun we. Nya, kapok abdi. Sieun leuleus deui abdi. Nya geus jempet cenah. Silaing mah taun kali. Tapi dia kelakuanana sia mah. Nya. Pak, bebasnya diberi kebebasan ya. Tong fisik yang tong fisik moal segala rupa oge hirup teh kudu ngeunteung Pak. Sing asak jeujehan neuneun letah teh kudu satukangeun akal jeung elingan naon pangna kitu kahiji meureun Pak sing emut bapa ge uninga urang mah lamun dikadek ku jelema ku bedog sataun bisa cager tapi lamun geus dikadek ku sungut Pak bujeng hinga taunan nepi ka cecep umur oge kadang-kadang haraheut keneh hate na teh sadar bapa teh ngomong teh sakarep ingsun na teh sadar bapa teh teu make wiwaha jeung etika horna gitu. Tah, eta kalpatan bapak teh punten tapi na. Singaragap kana angeun batur teh, Pak. Ari gajah dina kongkolak panon teu katempo, ari sireum di ujung lautan katempo. Mun ukuran ngeunaan kasalahan ieu. Teu beda ti kitu teh. Ayeuna abi mikir ka bapak. Abi naros ka bapak ieu. Ai bapak kasep henteu. Realita. Lain hahaha jawab. Eta sugan eta cek bapak kumaha. Abi mah ku bapak heula cek bapak heula kumaha. Jujur ya. Ari kasep mah henteu ja. Henteu nya ngan manis. Bener ding itu. Ada jelema beger mah kitu pasina oge. Beger begitu. Palingan kamari ngalaanan leunca geuning nya. Jadi bapak teh manis. Kahiji, kadua bapak pemuda lain. Lain aing teh kolot. Silaing oge anakna geus lain pemuda nya. Katiluna bapak teh beunghar teu. Henteu. Tah, tilu faktor eta tah Pak. Emut ku bapak. Kasep henteu. Pemuda lain, beunghar lain. Boga pamajikan geulis bari jeung hareang nyandung. Jelema anu kitu teh disebutna teh kandal kulit beungeut Pak. Ari jelema geus kandal kulit beungeut kaituna beungeut teungeuleun. Punten. Naha teungeut teh kana lebadinya. Punten Pak, bapak teh Pak teu surup ka patutna bapak teh goreng patut punten ieu. Beungeut bodas awak hideung emer bahe bapak teh. Jika entok jaluna ge leuheung betul sok jangan gitu-gitu mesti dileleskeun omat aing mah bejaan kahiji kitu kadua bapak teh beunghar sangsara koreh-koreh cok HP ge pentegablek bapak teh cing dina lebah dinya atuh nyenangkeun emak hatena kumaha we emak teh kurang kumaha Pak timimiti donto emak teh dikawin teh waktu keur gadis teh
keur bahenol nerkom baheula mah keur gadisna emak waduh samohai seksi montok aduhai daina bohai teh bau hayam da ngukut Bangkok nih para kades demi kahayang bapak dede Supriyadi mun teu ku butik-tik mah marukana bapak teh penyirikan bari bapak teh lurah oge lurah tanpa sarana lurah teh goblok kantor dume dikolotkeun ku lemur ieu cing bapak teh lamun nya mah bapak hiji kolot atuh sing kolotkeun sing mere contoh yang aing teh era ku cai teu era ku cai kumaha dina mangsa cai turun ti luhur gunung di tengah jalan di Bandung kajian caah tibatan pegatnya lampah geus tekad niat kasaha pakawa ieu saha ngaranna nya Pancaningrum urang Padepokan ajar Padang putrana Pandita tah gambaranana Inung Silaing anak raja bisa benang komo ieu budak pesantren gede hulu sombong amat lu kurang ajar bapak eta angkeun bapak teh heuh Pak ulah kitu Pak tidak semuanya jalan itu lempeng tidak semuanya jalan itu mulus banglus berkah dan selamat pasti ada kareholnya tolong perhatikan mengenai hal itu Pak tolonglah bapak teh juga aduh ampun kumahanya ngomong teh ieu mah kieu we ieu mah kieu si laing dek nganter dewek moal anya moal bener moal dawala moal oge goreng anjing pusing aing rek carek corak-carek gas gari halau ge sineuleskeun deui kumaha goreng insyaallah moal be tumben saya make jeung insyaallah sieun euy demi Allah aing mah geus tepung kitu mah halis mah power aing mah bener sih deh moal abdi mah bener nya teu hayang neraka seuling lah teu hayang neraka keun bae dihakan ku abdi dawala keun bae najan bapak abdi tegas tapi ka indung abdi nyaah bela karasa ka nyaahna ka bapak indung abdi benar nya dewek rek imit we aya si lain buka rek sona teu teu goblok jeung naon handbody boga teu jeung naon dewek kana kuring jang aya Marina gitu ngingki gue tinggal itu Nyai Pancaningrum bener dawala naon eleku awewe mah kumaha tu ayeuna lain dawala kieu we naon naon reng aing rek ngomong bae heupeuk naon reng uing boga engrin ye uing nu ngaracikna urang kasupkeun kana cangkang aqua tah engke di tengah leuweung urang eksekusi bosuna cenah nginum manehna urang cekok nah geus sampai kitu urang paehat kumaha ulah reng burung palung podo geloge bapak sarangan sia mah elehan goblok teh eueuh kawani reng teu meunang kitu sia teu meunang kitu reng parehul duduk yuk pesmer kabeh oge ieu la naon kieu we tuh dai si dawa si gareng mah mau bisa make otak si eta mah make fisik wae si eta mah ayeuna mah kieu we urang nuturkeun bapak tapi ti kajauhan heueuh telingakeun ke lamun heueuh awewena panggi gok panggi jika hayang bapak urang kumaha we infus atau kumaha we naon jo infus teh bung udah gering maksudnya bobodo-bodo urang kumaha we carana oh gitu reng tah wayahna si lain mah upah apewe mah
baturan mah bisi baluas bisi mah hayo bapak ini make ngilu ini kasih ka rumah me nyakeun bae da kayangna mun bisa wayahna we ku saling tahan nepi ka dewek si dawala datang deui kumaha lamun mawa awewe eta oke gampang rek mangke we nya atuh kitu mah reng wayahna we nya silengnya nya kumaha deui geus kieu mah wayahna we silain kumaha carana sangkan emak lipuratena sok atuh kitu mah indit sararia ka itu nya maneh kitu mun sararia asa teh da bieur aing mah kieu atuh biasa we aing indit sok atuh reng sok gini mun bisa ya kesempatan mapaehan bapak we nya mesti gawe lah nah meni maing we jijing aduh cita-cita mah gede aing teh durakasieun nya tah gitulah urang pada di mampa urang miang teangan kumaha we carana jeung ketentuanna sangkan bapak teh mundur dina kayangna kitu teh kitu mah hayu ngan karunya we aing mah power teh baluas hayo we mana teh gantung maneh aduh tong kitu tinggal lah bisa jadi pondok lengkah ka urang salareana dewek